Assalamualaikum Baraya Wilujeng tepang deui sareng Abahna Usup. Dalam video kali ini Abah Usup akan makan ini ada kerupuk ya, ada ini pepes ikan mas ini. Wah, pepes cek urang kampung mah ya teh Pais Lukmas. Pais Lukmas. Terus samal mantap ya, samal ya. Terus biasanya sayur-sayur mentah aya bonteng, aya naon itu leunca ning teh ieu naon ieu teh ieu. Oh ieu roay ning teh aya roay, aya biasa ning teh kangkung mentah itu ya. Pokona mah wilujeng nikmat we ieu mah dulur, tah ya kerupukna ieu heuh jeung bonteng nu kieu teh diaduna teh mantap pokona mah. Yuk dulur urang mimitian Abah ya dahar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Euteula pancek kolot baheula mah kudu noel heula uyah cenah urang teh. Dahar teh sakitu perurukeun. Dahar ya, aduh pepesna ya, pepes Lukmas, mantap juga na ya, pepes ya mah ya, naon iya ya bonteng ya, dicoelkeun ka dieu ya, sambal, aduh, mantap ya sambal. Lajeng pepes. Leunca dagingnya kuat ya. Ya raya bangun nikmat ya raya. Aduh ampun ya. Raya ya. Raya coelkeun kana sambal. Pepes na ya, aduh pepes. Wah ini lumayan ya. Ya sama ya, aduh. Mantap. Mantap sekali ya. Sayur naon ya lah lalaban hijau kia ya aduh. Wah ya mah kok yuk
Pepes. Nah, bah manuk kieu ieu make aya nogan jero nanti aduh pepesnya. Apa resep kolot mah. Bagus nogan. Noh, urai. Tak. Yo sama. Loh. Aduh. Mantap. Wah, enak. Rồi. Oh. Sambal. Puncak dulu. Aduh, mantap ya sambal ya. Ampun. Mantap pokoknya sambal. Mantap. Kamu enak.
Aduh, mantap sekali. Enggak. Alhamdulillah mantap juga. Bonceng aku dong kerupuk. Mantap. Ayo. Enak ini guys. Manis.
wabarakatuh. Oh. Halo. Enak sekali ini beraya makan. Aduh. Punya hulunya doang, banyak tusuknya. Good lah. Aduh, saking ku nikmatna eta teurap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti dipamasi keneh dipaparingan kanikmatan. Dahar anu nikmat ya Allah ya Rabbi. Sakitu baraya anu kapihatur dina video kali ieu. Abah atos dahar ayeuna bete sareng pepes sareng pepes lukmasnya, sareng sayur, sareng sambal itu ieu tah sakitu we ti Abah Usup mah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.